wabarakatuh. Aturan mitra, alhamdulillah. Tepang dangu deui sareng Mang Yana, urang ngadongeng deui yeuh mitra. Ngeraskeun hanca anu katunda dina dongeng garapan anyar anu judulna Seba Siluman. Ieu dongeng teh anu dikarang ku Sim Kuring pribadi. Mugi wae ieu dongeng teh janten panghibur kalbu, panggebrah mana ka urang sadayana. Etang-etang hiburan ku ngadangukeun dongeng kapungkur atanapi dongeng zaman kiwari karaos reueus matak nineung mugia sing ngajantenkeun kasayan kanggo urang sadayana. Tah kitu nya mitra. Urang sami-sami ngamumule budaya urang nyaeta budaya Sunda. Sunda anu mandiri, Sunda anu sajati. Kumaha jalan ieu caritaan teh? Sumangga atuh urang kawitan bae wilujeng ngadangukeun. Urang wihan heula sakediknya mitra dongeng teh parantos dugi ka sumuhun ngartos Pak RT, nuhun pisan nasehatna. Tapi Sim Kuring teh bingung Pak RT, barudak jeung pamajikan acan taruang. Lamun dina nginjem ka saha, dina nganyuk ka mana, kitu tah Pak RT. Ulah dipake bingung jang arga. Bapaya saeutik rejeki kabeneran Bapak kamari teh geus panen. Antosan sakedapnya. Dugi kadinya lamun telepat mahnya mitra, sumangga atuh urang teraskeun deui. Jung atuh RT teh nitah pamajikanana sinangalaan beas jeung deungeunna. Song atuh diasongkeun eta keresek teh ka arga. Aduh, Sim Kuring nganuhunkeun pisan ku kabageran Pak RT. Sareng ibu, sareng berat nyuhun, berat nanggung, berat narimakeunana paripaosna mah. Udah kumaha Sim Kuring mulangkeunana tah kitu Pak RT. Pok pamajikanana RT ngilu nyarita. Ulah nyarios kitu jang arga. Pak RT jeung ibu mah ridho ikhlas mana? Hayang nulungan tapi hampurannya da teu mere nu leuwih kitu tah. Sakieu ge alhamdulillah ibu, Pak RT kuring nganuhunkeun pisan. Nya sami-sami jang arga. Sim Kuring moal tiasa lami Pak RT. Ibu, pamajikan bilih arep-arepen kitu tah. Nya sok atuh jang arga. Mangga Pak RT, Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wahir nama arga balik ninggalkeun imah Pak RT. Pak RT ge ngarasakeun kasedih ku nasib-nasiban arga nepikeun ka talangsara pikawatirkeun. Dina gidikna arga saeutikna hatena rada kaubaran. Kusabab manehna mawa jingjingan pikeun dahar kulawargana saheulaan mah. Teu kacaturkeun di jalana. Geus nepi wae arga di buruan imahna. Nyampak teh pamajikanana keur nyapuan buruan imahna. Atuh lain kacida atohna pikeun mintarsih mah. Ningali salakina mawa jingjingan teh nandakeun yen arga teh pasti dibere deui nganjuk ku aceng. Luat mintarsih nunda sapu nyerena langsung muru ka salakina pok mintarsih meulananya. Alhamdulillah tos dongkap Kang. Nya Nyai. Pilih berat wios eta jingjingan teh rang candak ku Nyai. Hasil geuningan Kang dipasian nganyuk deui geuningan ku aceng teh. Ke Nyai ngobrolna urang di jero wae. Oh, nya atuh Kang. Urang sakantenan ngadamel cai, akang pasti nahan-naang ya.
Nya Nyai hanang pisan akang teh. Sanggeus aya di jero arga diuk dina samak butut. Sabari beungeut na di kipasan kudu dukuyna. Teu kabayang lempangna anu sakitu jauh na jarakna antara imah Pak RT jeung imah manehanana. Bari kayan sukuna anu pincang make ieu pasti rada lila oge dina lempang. Mintar sih masa tuluyna ka dapur moal cai kana gelas jang salakina. Song eta cai teh dibikeun ka arga teu diengkekeun deui pikeun arga mah. Eta cai teh dileguk wae saking hanaangna. Seger Nyai matak tiis kana ti koro. Oh nya Nyai kieu carita nama Nyai. Eta beas jeung deungeunna lain ti Aceng. Nu puguh mah Aceng mah teu mere nganyuk deui ka akang teh. Nu aya ge ngadon ngahina nyarekan nepikeun kalak-kalak dasar. Perih hate teh Nyai. Ibaratna mah lamun suku akang teu cacat. Moal kieu-kieu teuing meureunan hirup teh. Akang ngarasa teu guna jadi salaki teh Nyai. Kang, tong nyarios kitu. Nyai mah narimakeun ka sagalana oge Allah nu ngatur Kang. Sareng Nyai mah bakalan satia ka akang teh. Rek susah rek senang angger Nyai nya pisan ka akang teh. Nya Nyai ampura. Kang boro-boro bisa nyugemakeun ngabahagiakeun Nyai mere jeung dahar ge akang ngarasa tuala kaya. Ulah nyebat kitu Kang, jeung sabar. Tawakal ka Gusti, insyaallah kaharupna mah pasti aya jalan. Nya Nyai ari beas sareng deungeunna saha nu masihan atuh Kang, hoyong terang Nyai mah. Alhamdulillah Nyai aya keneh anu bageur ka urang nyaeta Pak RT anu masihan teh. Oh Pak RT alhamdulillah atuh Kang nya bageur geuningan. Oh nya Kang dikantun heula Nyai bade nyangu heula karunya tita tadi barudak ngarep-ngarep hoyong dahar nepikeun ka barobona barudak teh. Nya Nyai sok atuh geura masak kadinya. Mintar sih satuluy nama ka dapur ngahurungkeun seuneu tina hau. Ari arga mah gogoleran dina samak ngarasakeun kacape sabari ngumbar lamunan. Teu karasa nu akhirna mah arga kasarean. Dina sarena arga ditepungan ku hiji lalaki kolot bukna bodas make jubah hideung make iket hideung sabari mawa iteuk na leungeunna. Dina impianana eta aki-aki teh nyarita ka arga anu pok-pokanana kieu. Arga incu aki turut prihatin kana kahirupan iraing ayeuna. Makana aki datang ka hidap kusabab akinya kahidap. Dikaanggangan aki merhatikeun kasedih jeung kaperih anu karandaapan ku hidap. Rok tekadkeun ti ayeuna lamun anjeun hayang robah hirup mah dijamin ku aki hidup bisa beunghar. Asal hidup daek tapa di gunung Gerdegan salirat 7 poe 7 peuting. Can parat dina ngimpina arga kagorowahkeun ku pamajikanana anu ngahaja ngahudangkeun manehanana. Kang, hudang Kang, hudang. Morejat atuh arga teh sabari panonna culang cileung ka ditu ka dieu. Sanggeus lelembutanana kumpul pok arga nyarita. Di mana aki Nyai? Di mana? Sakedapan mah mintar sih bingungeun ditanya kitu teh. Red ka kenca, red ka katuhu, mintar sih gogodeg terus ngajawab pananyana salaki. Kang, teu aya aki-aki ka dieu mah. Sigana ngimpi akang mah. Nah, ngimpi kitu akang teh. Nya, akang ngimpi sigana mah. Tos Kang, urang tuang heula ayeuna mah.
apanan akang mah ti kamari keneh acan kararaban sangu. Nya, hayu atuh Nyai, urang tuang hari barudak geus darahar Nyai. Tuh barudak mah geus miheulaan Kang. Teu karasa, wanci sore ganti deui ku peuting. Arga jeung pamajikanana keur ngobrol na pangkengna. Ari barudakna mah geus sarare ti tadi keneh. Dina peuting eta sora bancet cing rarecet silih tembalan jeung pada baturna. Tambah sora kilat kingkilaban diiringan ku sora hujan sing paralak mimitina mah leutik tuluy ngagedean. Arga jeung pamajikanana mah saterusna dipependek ku sora hujan. Dina sarena arga didatangan deui ku aki-aki anu pernah panggih dina impian kamari. Impianana persis pisan siga kamari. Atuh arga ngadadak kaget sabari dina hudangna. Terus manehna gegerentes na hatena. Aneh, nah kuring datangan wae ku aki-aki sarua dina impian teh. Jeung pok-pokanana teu jauh beda jeung ngimpi nu mimiti. Dasar ngimpi. Arga satuluyna kacai ari mintarsih mah keur ngahaneutkeun sangu di dapur sabari ngais budak kituna teh. Sanggeus dicai pok arga nyarita. Nyai, keun budak mah atuh ku akang urang bawa ulin di tengah imah. Oh, nya atuh Kang. Tiap geulis urang ameng sareng bapa di hareup ieu. Budak teh satuluyna dipangku ku arga kalawan dari anaker. Sidikna budak teh diayun ambing ku bapana nepikeun ka tibra sare na pangkuan bapana. Saterusna arga nyarikeun budakna di pangkengna terus ka dapur ka pamajikanana. Nyai, akang arek ngara suruh heula nya. Moal sasarap heula kitu Kang. Sakedap deui ge sanguna asa. Keweh Nyai, samulangna ngalasuluh kitu tah. Barina ge akang mah acan karasa lapar. Oh, nuhun atuh. Kade di jalana Kang. Arga lempang jalan pipir. Teu poho bedog disorenkeun na cangkengna. Lempangna laun da sidik suku kencana rada komper. Lamun lempang rada digusur bari make itu. Lumayan lila lempangna akhirna mah arga nepi ka sisi leuweung geledegan. Anu jarang kajambah ku jelema. Arga kaasup jalma wanian teu borangan satuluyna arga mulungan regang anu murag dihanapeun tatangkalan. Adadak sakala aya angin lilimbungan, sorana hihiukan, eta angin teh ngagulung sagede gulungan kasur anu jangkungna saluhureun suhunan. Arga nu ningali lain kaget di kieuna, manehna mundur sababaraha langkah, awakna ngadadak ngaderek-dek. Aya naon ieu? Angin sakitu pohara gedena. Arga telesot nyepeng bedogna sabari matana ngawaskeun kana gulungan eta angin. Tekung silila eta angin teh rubah wujud jadi aki-aki, make jubah hideung, make ket hideung. Bukna bodas jangot panjang sadada sabari mawa itu. Ok aki-aki teh nyarita ka Arga. Arga incu aki. Saha aki teh? Nah apa ngaran kuring? Aran aki damong, ulah sieun jauh. Kaula moal dek magasa. Kaula sedih ningali kana kahirupan ilaing ayeuna. Matakna aki datang kahidep pikenungan ilaing. Nulungan? Nulungan kumaha? Aki, kuring mah teu ngarti.
berat geningan ilaing teh. Nya, nulungan teh, nulungan kumaha anu puguh. Ilaing hayang beunghar henteu jauh. Kabeh ge pada jalma ge pada hayang beunghar atuh Aki. Aus atuh tapi aya syaratna. Syaratna? Nya, naon syaratna? Asal ulah nu hese we Aki. Nya, mun bisa mah nu babarik kitu tah Ki. Acan naon maneh mah geus nawal jauh. Kudu Aki, pan nu hese mah moal kacumponan syaratna tuh Ki. Manggeus syaratna kieu jauh. Ilaing kudu tapa di Gunung Galadogan. Tapa? Sabaraha lila tapana Ki? Ilaing ulah wakananya heula. Aki ngomongna campalat, main potong wae ilaing mah. Nya, hampura Ki, sok tuluykeun atuh. Ilaing kudu tapa 7 poe 7 peuting di Gunung Galadogan. Kahade omat ilaing ulah dahar, ulah beunta, salila acan dihujangkeun ku Agi mah. Beuleuh, moal paeh kitu Aki, kuring teh. Ari teu dahar teu nginum mah. Nya eta mah baik deui ka ilaing sakilana sanggup boga kayakinan sok jalankeun. Nya ilaing hayang hirup sangsal wae kitu. Is, nyambung atuh Aki. Masakna kudu boga tekad anu yakin. Tapi aya tapina Ki. Tapi naon jauh? Nyata bingung lamun kuring ngajalankeun tapa salila 7 poe 7 peuting. Beureunan pamajikan jeung budak moal bisa dahar atuh Aki. Perkara eta mah gampang atuh jauh. Gampang kumaha Aki? Kuring mah hese neangan dahar-dahar oge. Oh Aki dibela jimat. Eta jimat teh dikubur kumaneh engke di pas nyawelan. Eta jimat teh engke kubur dina panyawelanna warungna Aceng. Omat ulah nepikeun ka aya nu nyempo anjeun nguburkeun eta jimat. Kelaki, nah apa warung Aceng? Sok nganyuk oge kitunya kita nya. Manggeus heueuy wae maneh mah jauh. Hampura Aki kuring heureuy Ki. Tapi mana jimatna Aki? Aki dibere engke eta jimat aya dina saku ilaing jauh. Ngarampaan atuh harga teh kana sakuna terus ngomong. Mana Aki? Eueuh geuningan. Campalat Aki mah ngomong nage eta jimat aya nu eta jimat ayana lamun ilaing geus aya di ieu mah. Naon fungsina Aki eta jimat teh? Eta jimat ame babari ngahutang ka Aceng kitu tah jauh. Geus kitu wae jauh kuing mah bisa lila. Atuh Aki Jamrong teh nu akhirna ngaleungit. Arga bengong mata simeteun ningali kajadian eta teh. Terus arga nyarita sorangan. Ngimpi kitu kuring teh. Tapi dah nyata ieu mah. Wanci teh rek muru ka beurang. Nu akhirna arga balik ka imahna. Singket caritana arga geus tepi wae di imahna cag atuh. Pangkuan eta suluh teh disimpen deket hau. Sok asup arga teh ka jero. Saheulanan mah manehna diuk nyarande. Sabari ngageberkeun ku dudukuina kana beungeutna bangun ku hareudang.
Harga mikiran kejadian anu bieu geus kaalaman heug manehna ngarampan saku. Tetela anu dicaritakeun ku aki teh bener. Weh aya dina saku. Aya lawon bodas bentukna persegi opat, ukuran mah leutik. Sisina eta lawon teh dikecos make bola. Bener geningan omongan si aki teh. Sabari ngilik eta jimat dina leungeunna. Torojol pamajikanana kaluar dina pangkeng. Pok nyarita kalawan dari anaker. Tos ulang geningan Kang? Nya nyai. Sabari Arga buru-buru ngasupkeun deui eta lawon teh kana saku. Cingan nyai panginten cai hanaang Kang teh ye. Ari budak ka mana? Mangga Kang. Budak mah sarare Kang. Leos atuh mintar sih geuwat ka dapur arek nyeun cai jang salakina. Peutingna Arga acan sare ari pamajikanana jeung budakna mah geus sarare. Dina hatena anu mangmang Arga kapikiran terus sagala naon anu diparentahkeun ku aki-aki teh. Benar kitu parentah si aki teh. Tapi aya benerna oge omongan si aki teh. Hirup lamun kieu wae kuring bakalan terus-terusan dihina batur. Suku geus cacat, gawe deui anu merenah mah asa jajauheun. Mun salahna lamun kuring ngalaksanakeun parentah si aki teh. Sugan manehna bener mereka beungharan ka kuring. Tapi syaratna kudu tapak 7 poe 7 peuting. Tong dahar tong minum. Pak kuring sanggup itunya, rasaan sanggup kuring mah. Hari sapurnan ulah dahar ulah minum mah. Panan kuring sok nahan lapar. Dahar ge kadang aya kadang heueuh. Kieu carana mah kuring tengah peuting ayeuna kudu ngubur ieu jimat di warungna Aceng. Kitu gegerentes dina hatena Arga. Tengah peuting nu dianti Arga kaluar ti imahna bari ka katayepan sangkan pamajikanana teu nyari. Arga mulai leumpang ka warungna Aceng. Kabeneran jelema hiji acan di luar teh. Sanggeus nepi Arga uap lieu ka ditu ka dieu. Sanggeus katingali aman Arga buru-buru ngagali saterus eta jimat teh dikubur. Sanggeus kitu Arga ninggalkeun eta tempat. Urang kocapkeun isukna hate Arga geus panceg ayeuna mah. Manehna arek ngalaksanakeun sagala syarat anu dibere ku Aki Jambrong. Sangkan laksana maksud jeung tujuanana. Pikirna Arga geus ngarasa bosen hirup susah katalang sara. Manehna embung jadi jelema miskin anu terus-terusan dihina batur. Manehna geus eueuh deui carana anu hade iwal ti ngajalan syarat ti Aki Jambrong rek tapa 7 poe 7 peuting. Hayang ngalaksanakeun meh sagala boga. Nyaeta hayang beunghar teh pikeun manehna teu paduli deui carana mah rek meunang dina halal atawa haram. Nu penting mah manehna beunghar. Waktosna seep mitra dangu mung sakitu dongeng sim kuring mugia janten panghibur. Apunten bilih aya nu kasebat nami atanapi tempat mung ieu mah sakur dongeng kitu tahnya mitra. Apunten sadaya kalepatan sim kuring insyaallah asambung deui akhirul kalam. Assalamualaikum